ya pang mikir atuh lamun eta mah pangwikeun kana jauh ka imah nya ada urang ya perlu heula. Aya Mang Nur ieu di imah. Asa urang buruhan we urang mah. Heeh, atuh pasti di buruhanan nama ku urang teh urang oge ngarti bisi maneh berat mamawana. Yeuh, 2000. Deukeut ieu ka dinya. Ulah sekolah ka ulang-ulang. Nah, jis ayo 2000 mana naon geus budak leutik. Lontongsan maneh ngala duit 2000 teh hararese pisan. Ya atuh 5000 tah. Ya, jadi 5000. Lah aing mah najis 5000 mah teh level. Aduh, nasiah yang sabaraha burik. Polontong teh nya teh ka budak tah ya, kurang muga duit teh sakikeun aya. Hap tah ya. Tah, lamun ieu mah baru aing udah kaharti ieu mah ya, daek. Heula tuh, kurang ieu bawanya. Kabeh mana kan? Kai makan ya? Heeh, jeung aya Mang Nur ieu nya. Aya nanya, heuh hampura ya urang nita. Heuh. Mang Nur, ieu tah cau ti bipit. Tibi ipit. Heeh. Oh anu malah tilandah teh ameureun nuhun atuh nya. Ieu heula cenah buruna minta we ka Mang Nur cenah. Buruna heula. Macan di buruhan mana gitu. Acan. Nah heuh. Acan pacan minta we di Mang Nur cenah buruna di ditu. Oh cai. Ya tuh 2000 we mah nya. Lah, najis aya mah kus gasan saha teuing aing teh. Mung 2000. Ah ai sia. Ya tambahan atuh. Lah, komo eta meni alabatan ka budak Oh korong. kabeh 7000 tah. Embung aing segitu mah kurang keneh. Ah si sirik sia. Ya atuh ya. Tah mun sakieu mah rada ngeunaheun kan hate ge paksa. Ya gua atuh nya. Oh nuhun atuh. Oh. Oh ai si burik. Kalau dia mau caw teh dinya meureun meni hayang 17.000 si kehet. Hah, teuing. Jauh geus dianterkeun ku si Burik. Cau. Heeh. Luas deui tah. Heeh. Anu nang luar tilandah teh ti balong. Heeh, lu hanya berat teh teh saya perlu heula tah ka dinya ka warung. Oh, palingan eta si burik. Enggas ku aing di buruhan si burik nama. Nah di buruhan pan enggeus tadi ku urang. Geus dibere tadi 17.000, dibere 2.000 embung da si borokokok teh. Ah, ku aing dibikeun we kabeh boga duit teh sakikituna teh make meuli tarasi. Alah nah gitu. Ku aing di buruhan sarua 17.000. Dibere 2.000 embungeun, 5.000 embungeun. 17.000 kurang ke dibere. Oh, ai si kehe burik ti ditu ti dieu beureun jadi 34.000 si burik. Ah, si bobol sirit burik. Kemana maneh? Ka mana Riz? Ka ditu nengan awewe, sugan aya Mang Nur bedia. Hah, ente Aris hayu we awewe jeung awewe nu diomongkeun teh. Iraha ente mawa awewe. Cih, Mangawan. Nah urang kudu bebeja ka Mangawan, mun mau awewe. Terus ekna dia megat. Riz, geus we cicing heula di dieu aing nya motor sakedeung nya. Katong Cicing ka mana wis nyungsep. moal RE King eta mah RE King. King da aing baheula kongsi boga King mah. Aing nya motor sakedeung daguan aja si Wan di dieu ya. Aing deui. Nya. Wayahna aing sakedeung aya perlu eta tonggonya. Ulah lila. Moal kalem. Urang erek neang. Heeh, hialem geus. Lah bisa Mang Nur. Nah, bisa sagala aing balap jeung pantren tino rosige meunang aing kumaha Aris, sia mah. aduh. Nyungsep. Moal sakedeung daguan di dinya tah. Aing teh laur. Ka hade. Judul dulu. Aduh, malah buki Mangawan itu. Coba sok nyangkol motor eta. Nyaho tong bubur mau RE King lanceuk aing kamari we genina suprapit pan nyungsep ke balong. Aduh. Moal nyungsep itu. Nyaho aing lah teu tanggung jawab. Cingcuang deuleu ka dieu euy. Oh, han. Aduh. Ieu aing kagencet. Aduh. Aduh, Wawan. Ah, si Wawan ka mana? Wawan. Sorana di mana? Wan tulung Wan. Aduh, cek aing ge. Geus ieu mah. Itu nyusruk. Wan, Cek aing na Supra di kabal. Ieu mah. Nyungsep kumaha ieu? ieu cokor aing eta. Motor angkat heula. Aduh. Aduh. Cek aing ulah ku polontongan ieu mah RE King. Nyebret-nyebret. Wah, lo bakson omong aing ya buru ya tulungannya. Aing buru ka dieu ya. Cokor aing nyeri ya. Cicing atuh heulaang ieu motorna teh naon, Dis? Motor. Sok punurkeun motorna. Wah, kasakana motor kunyuk aing ya nyeri. Allahu akbar gaduh adi haram jadah pisan. Awan. Naon atuh pan ieu motorna ieu bisi ruksak, motor RE King ieu mah. Aing. Kurang naon nih? Teu aman.
Nagrawan ieu nyeri. Da cek aing ge ang ulah sok loba polontong dina Supra we nyungsep lah. Suku aing sigana patah tulang teh gitu wan. Mana cing nepo? Heuh geus atuh heula nya urang erek neang teh teh. Heeh jeung kumaha teh angna ya? Heeh yo ai mau erek cing udah tuh pararadu tuh dah. Hades ya ke guling wawan. Mau kieu moal aing. Bisa di mauan ya. Ada kopi ya di kopi kampung. Aduh ya. Aduh tolong. Aduh pengen lecek aing ngapung anjing motor edan anjing. Aduh. Ma. Dak leutik mana eta nita mencetan ka sisidip dusun kitu. Jangan panggil aku anak kecil paman. Aduh, nanti. Ya, aduh aing tuh cil. Wah, ente boga tuh kemana tuh? Aduh, aduh. Wah sabatang ada eta. Eta we tuh. Geungeunana jam sabaraha ya, Dik? Jam 4. Hati lah. Pangan geungeun aud. Ulah kita malah. Bukan. Weh. Karya. Kanyo. Aya naeun? Loba besok turun lah ka dieu lah tuh aya urusan, aya rapat. Sok ka dieu lah. Sok turun heula sia teh kena make motor gede buru heula ka dieu heula. Ukuran tong su anjing. Kadieu. Ka dieu cek aing teh. Ai sia kadieu. Oh, tuh aing mah musuh aya perlu sia teh. Oh, aing. Oh. Oh, bulu kadieu teh. Oh, aing tuh. Di dia. Salik ya, Mansel. Ya aing teh perlu ya buru-buru aing teh. Aya udud teh. Sia kada nanya udun atuh aing aya perlu. Leuweut teu boga. Baca mah. Teu boga aing mah. Motor we alus, udud teh boga. Motor alus ya teh mah. Motor badak udut tengah di itu teh. Udah mah. Moal. Udut. Teu boga aing. Bawat. Aduh. Udut mah. Kieu. Cina. Aing mah kieu heula. Engke urang kalebak heula, engke balik tilebak kan nyempang deui mah udud heuh. Ah, bohong. Serius? Udud mah. Ya, udud naon da? Ente udud naon? Campur amil aing. Ya pencairan ente tuh lumayan 10 juta sia teh. Bener. Heeh, tunggu eksak waktu udud naon? Sampun amil. Ya, Mang. Super. Super sabungkus sampun ambil bungkus. Heeh. Tungguan di dieu. Serius ya, serius. Serius. Awas ah. Awas ya mun bohong. Wah, iyo. Ku aing motor dikepesan bohong sia. Di Andrian pokona mah. Oh. Nah, kieu lah sebelum ka bakal. Yuk. Mana rokok Lutfi mana teh? Oh, janji tadi. Yang bisa sambil yang udud. Tambora pren. Tusuan teh ek cair. Alek hekten tuh. Kalau ke motor aing di Jabal tuh aing. Kumaha pada naon eta? Mau cari cara sih? Eta motor bisa di Jabal kitu pan itu buka hutang ka manehna kumaha teu ngarti aing mah. Masih aing mau ieu teh. Oh, cerita teh kieu yo. Oh, itu teh nginjem duit kan 10 juta. Tah, urang teh kamari teh nginjem duit ka manehna deui 20 juta. Motor aing di Jabal. Si goblok. Aing masih aing mau. Racing kan. Kieu. Ampun, ampun. Mang Nur. Hai. Si mana euy? Lain orang tes di itu Mang Nur. Ngilikan randa. Tuh bedi itu awewe randa gitu. Orang dan naon kehe di dieu mah urang da. Yang mah bujangan nanyakeun rangda da kumaha ieu maneh. Cih tuh nu di ditu Mang Nur tah di dinya tah. Pokona mah alus bujurna teh. Keren pokona mah. Lah ulah nyaritakeun rangda wae ya. Aing tulungan duit ya nginjem duit 200 boga teu. Cih, Mang Nur mah keur nguruskeun randa nginjem duit. Eueuh 200 mah. Aya ge 50. Bae aing mah 50 oge. Tuh, ngan ulah lila. Moal ya aing caritana teh aing teh kamari teh si Wawan ka aing nginjem duit 200 ku majikan teu bebeja. Engke caritana si Wawan teh ka dieu cenah. Engke burit kurang dibikeun deui duit ieu mah 50.000 mah. Heeh. Heeh nya. Ulah lila. Moal engke burit ku aing dibikeun di gantian si Wawan ka dieu Tuh pisan duit yeuh. Heeh. Udah kabur si Wawan datang. Raon euy. Si Wawan mana atas ka mana mana? Ulin we urang mah yang kopi. Eta Wawan mana kamari duit anu 200.000 kumaha eta? Pinjam teh sia mah teu bebeja ka aing men. Geus nelepon ka Ang sana nginjem ka teteh eta 200.000 kumaha eta? Duit naon 200 kamari ge buritna langsung ku aing dikasih didiskeun di PHP-keun ka Ang truk can aya. Nah si Didis naon Wawan? Si Didis macan aya ka dieu ti kamari oge aing can panggil jeung si Didis.
Nya, awas si Didis tadi nya. Wah, kamu ka dieu kawan. Buru aing ya, pangis ngejam kasih iya ya kasih Aris 50. Enggak gantian. Tah dari duit tinggi 50 ya Aris lah. Da Oh, aya Mang Wawan tah. Heeh. Naon eta duit naon eta? Tah, ieu 50 cicing heula nu kamari teh 200 teh geus dikasih didiskeun 300. Ang urang ka dieu teh urang eueuh bensinan pisan, urang ka Panjalu si Didis teh nyebut nama ka dieu ayeuna pisan. Bener eta mana Wawan? Si Didis ka dia. Tapi aku udah borang bohong. Oh, bener mungkin si Didis ngada konti si Didis we. Sok sagedeung deui daguan urang main anak erek ini ka Panjalu si Didis langsung ka dieu. Daguan 300.000 tah. Bener sia teh. Bener aing mah. Awas ya mau ngabohong. Moal ang wajah kieu mah eueuh tampang bohong uing mah bener 300 cius. Dadah, bye. Mari fix. Lah, nah bener Mang Nur. Duh, keur duit sakit kituna. Urang ye eueuh duit make balik. Bener-bener daguan we si Didisna sakedeung ke dia. Heeh, Bakal mana ieu lain teh. moal nungguan bener heula. Daguan sakedeung. Ailen ek karada dia mah kali itu. Asya marang dawa atuh sia mah. Heeh. Geus cicing heula di aing di ngopi tuh. Heeh. Tuh deuleuh. Tuh, Ngomongkeun teh datang. Ye, Mang Nur, wes Oi. keraraeun. Ya kerke wae. Ngopi atuh, searching wae. Karena eta kan kopi aya aing kumaha. Tiris ieu euy, aduh, aing keur hayang ngopi, tapi da teu beuki kopina. Si mana? Mang Des. Sulin tah dihandap. Kepanggih jeung mawawan ge dihandap keur naeun keur ngadepo gitu di konter. Mana panggil jeung si Wawan eta Didis. Heuh, emang tah di konter dihandap. Ngomong nama keur deposit, nyawa deposit pokona mah. Ngaboceng awe geulis awana teh, Mang. Tapi eta Dis kamari duit kasih Wawan di di PHP kan ku si Wawan ka maneh. Nah duit naeun Mang Nur. Urang mah bieu papanggih hungku jeung Mang Wawan ge na dihandap. Eta duit di si Wawan kamari ngomongkeun teh cenah kan ka aing nginjem 300, 200 malahan nya. Geus di PHP kan ka eta cenah malahan mah 300 di leuwihan. Ih, 300 naeun urang mah pieu panggilan ge nanti di konter Mang jeung Mang Wawan mah. Alah, atuh kumaha itu duit urang nasibna? Nya, mana sih kan lewat kumanya kunyuk teh nya. Aduh, Cing, mau telepon mana Dis? aya HP. Teleponnya sobaan. Si kunyuk, si goblok si Garnewon. Aktif. Aing anjing goblok si Wawan. Dah Mang Nur mah katipu ku Mang Wawan pugu nama pake ngadepo tuh ku Mang Wawan duit teh. Geus urang mah era kader itu heuh mah. Aduh, anjing teuing si Garnewon. Wayahna tuh da aing duitna eueuh nya ka maneh isukan we nya. Lah, aing Mang Nur mah keur eueuh deui duitna teh. Apes aing mah ieu mah.